Boga salaki, rasa mantuan teh ngecedek we, boga parawan, rasa mantuan teh bobogohan we, jeung bobogohan. Ya, mate rek cekokom, para radu cekokom ngalbut kaboga budak kuring. Kek, meuni aya naon ieu meuni rarame kieu? Nah, ecenya nanya kitu geus puguh, kuring teh ka dieu teh dek nyarekan ece. Parah budak teh. Tingkos piminantuan kuring bobogohan jeung budak ece, tidak teuing atuh. Ih, mah gandeng, ieu era mah kurokan cekokom. Keun wae iceu emak maneh mah geus gelok kieu. Teu pugah-puguh curak carek ting. Geus puguh si engkos mah hayangeuna ge ka budak kuring nu panggeulisna salegok hangseut. Ari maneh ngomong teh kakolot, doraka sia kakolot, daek sia dikutuk jadi tai. Ngomong atuh mah, cicing atuh. Deui cekokom walah budak teh. Piraku si engkos babog non kabo si engkos kaboga budak kuring bobogohan yang budak maneh. Geus puguh si engkos mah ka boga budak kurang nu panggeulisna salegok hangseut teu pas budak maneh nya bunteut pendek naon. Ih, ieu masak bener ngomong teh. Kembae we atuh. Non buntet oge dek bohay tingali tina betina. Meni semok. Cinta enak gareng pisan. Teuing atuh baby tinggal si Oom curak carek kemarin dulu. Aki jeung nini meni cinta-cintaan babyan. Kemoy laki aku jeung ini. Iya neng Ica makan temen gitu. Naon? Sudah umur, berarti teh geus anti-anti. Naon masalah Ica nyebut akang kakuring. Si sadar diri, maneh teh geus kolot. Kopi pilwet. Ari maneh, pan urang teh pamajikan maneh. Oh pandeun nya maneh teh papenjikan kuring. Jika teh kuring teh punyaan keneh. Astagfirullahaladzim, obong keneh maneh bogoh kasih Ica urang sama pamajikan maneh poho. Ke. Nah, marane antara omong teh ka dieu teh nguruskeun budak. Kumaha si engkos jeung si Euis. Heeh, geus ayeuna mah walau budak teh geran ka dieu kaluar. Oma, geran. Euis ka dieu. Ayeuna naon agan Euis? Tah ieu palakuna ieu. Nah, coba menyarikan Euis ketemu naon. Geus mah gandeng maneh apal teh si engkos. Terang, eta mah kumaha Abi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah neng Ica di dieu. Yang sopir kumaha akang Ica mah ikhlas, tapi tempokkeun dia mah pada ganjaran. Anjay. Murah ya neng ya. Gandeng lah. Tuh panci kurang oge si Euis mah kaboga si engkos panggeulisna salegok hangseut. Nah, tadi mah sakedan. Kalau Euis Lah, Kayak kita yang nando gerokan sih ya. Keke, ayo teh asih teh randa sanes, mohon teh randa. Apa nama yang nyarican daripada neng ayam parang lainnya? Legend lama lebih menggoda. Neng main nyari hati ku apa? Keke ari anu ieu saha? Sareng anu cari kita saha? Ih, aneh benyet atuh. Ih. Wartosan di bumi. Ayah sah di bumi jaga komte menirame pisan. Ayah naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon? Menirame kieu. Iya, abah itu teh gak lupa bogo si engkos ari kitu teh si engkos bogohan jeung si Euis. Iya sareng si Ece ieu teh saha? Oh, jadi si Ijen teh bobogohan deui jeung si Kos. Si Kos bobogohan deui jeung si Euis. Si Euis bobogohan deui jeung si Kosim. Kosim bobogohan deui jeung si Asih. Itu eta teh bah. Lain kitu deui asa eta mah kabaliur. Nah, mendengar musuh kaboga mah cicing. Bulan yang deui. Jadi waktu nyerieun teh batur. Boga salaki, rasa mantuan teh. Piminantuan kuring. Siang ngomong teh, aing ngomong teh. Doraka sia kakolot. Aing kotok sia cerita. Naon masalah Ica nyebut ka akang kuring.